Aya eta makhluk nu kitu nya euy. Jiga hileud peuteui nya. Ini hileud peuteui hileud enteh ini gede huluna teh. Teh ge mah sok naplok. Aduh. Alhamdulillah bisa dipanggihkeun di leuweung jeung jelema model kieu. Hai kawas kasep. Sampurasun Satria. Saya. Wilujeng tepang belanja don. Nyimpen barang di petian di tanah kapakidulan. Pak Haji Rahmat berjuang mati-matian karena nyerkeun keadilan. Dulu toke. Ngomong toke goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Sopan. agama naon maneh? Maneh agama naon? Islam. Aduh, sami atuh sareng abdi punten ah. Sami-sami saaliran ti nama Islam. Bener maneh agama Islam? Lereng. Geuning teu nungtun onta. Dari Saudi Arabia itu. Ari itu anu cukang. Abdi Ya, sami Islam. geuning teu nyana kenceleng. Teu datos-atos masjidna. Oh, di masjid naon? Abdi Ya, di Masjid Al Barokah. ai itu Abdi di Masjid Istiqomah ai ieu mah, Al Barokah ai itu Al Istiqomah. Ari anjeun di masjid naon? di masjid Allah can angeus. Oke nanyakeun. Ya, Datang di aduh. Oh ya eta makhluk nu kitu nya euy. Jiga hileud peuteui nya. Ini hileud peuteui hileud enteh ini gede huluna teh. Teh ge mah sok naplok. Aduh. Alhamdulillah bisa dipanggihkeun di leuweung jeung jelema model kieu. Hai kawas kasep. Tungrenung sarirungan katiga jadi mangsa rempuk jukung sauyunan nyetaka budayan Sunda. Dina geungeut Pak Haji
kohar sumantri Toba. dina gawe babarengan Caca mari. ulah sewang-sewang ulah sewang-sewang Ari paus mati Ciamis aya. salajengna neng cucu komaupun silih barengan Pak Haji Sidik nu nimbulkeun tempat cengkadan kumaha neng Dewi silih Purmana barengan nu nimbulkeun pacengkadan nu nimbulkeun dunungan pacengkadan dipahiri-hiri Pak Haji Didin Bindu Haji amalkeun aturan agung Toba. ulawaka suka serimun panggih jati diri dan jati diri dunungan sing inget di akhir baring Pak Ida urang teh baris digiring ditalek kurung jeung kuring urang teh baris digiring ditalek kurung jeung kuring padadang papak serang moal bisa silit Ayo neng Reni. Sili omean jeung batur Pak Haji Sidik Pak Haji Anun nu salah bere pitutur dinangkit waspada ngatur di palar hantu tak kabur hade basa hade budi tata titi sareng surti eyang atin tingkah laku jeung saati tulaten rejeng mati lamun hirup rempuk jukung neng Dewi silih bela silih tulung kengandung hate adigu nawiskeun makhluk yang agung omatong pahiri-hiri tanjerkeun citra mandiri Aji Purnama Kulawara Sukaseri Muncan Pangi Jati Diri Bade tumaros dupi ieu teh saha? Ngaran kaula. Leres? Gubar Jadenta. Gubar Jadenta. Dupi itu Ah, saha we kumadinya, wing mah bebas.